coba lamun maneh ngadua anu tadi muga-muga we sing ditampi iman Islam nak meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo gurunya ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat ngarti nya karek pikir eta ke atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh eureuna aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah ieu dua buta saling pikanya istuning satuhu pisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh naon ngaguru pada sep teh ngaguru tuh Ki Adi aya naon Kang gede geura urang badami euy kabeneran biji poyan ti belah wetan manon moe bari ngadu bakok nya geura pantes bari urang ngadu bako di dieu ieu urang badami dina cadas anu ngampar ayo bari urang ngalaksanakeun pancen deui ayo urang nyararen trik ayeuna mah geura yuk pada lumampah ngahacirikeun si mampat terus gahunyuk si Akang wing ditarima Ki Adi aya naon sih panganyi nyaur jisim aing abdi duh nah teh bahasa lah di babad atuh lamun dek aing lamun dek abdi Ini dioplos. anu alus nu mana sih abdi atawa kuring saya ge menang saya menang bade naon atuh pangna nyaur jisim aing abdi saya abdi kuring mungkin di babad Emoy. heg diuk unirak angan diga si Akang loba duit seuri wae sih ada gumiranya beda gumira terus-terusan aing mah ecelok celok Kang gumira saeutik ih ari Adi ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit tuh saya bejaan saya hafaleun ya anu penting urang bersih hate anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung tugas kuridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam keur kahirupan urang sararea di alam dunya kesejahteraan etanya jadi ibadah kenehnya Kang urang ngalestarikeun alam teh ibadah kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat zakat puasa munggah haji ieu eta mah rukuna eta teh rukun Islam oh kitu nya Kang
ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikan alam tingali akibat Yuk. akibat kumaha akibat kieu urang ngadongeng kiranya Gara-gara cong we ngeresep kana dongeng dongeng naon resep teh? dongengeng kieu lamun ieu gunung nepi ka gunul lamun ieu gunung nepi ka lenang akibat anu bakal datang tingali tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati Tuh. eusina kudu nganyang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang Nyoreang gitu. tuh heeh sumuhun ulah dibabad atuh sumuhun Remuy wae nya diteh. heeh sumuhun dawuh hmm. tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapak tani Tuh. sawahna teu kapelakan alatan banjir Hiji tah. hiji kaduana tempo dekumaha nasib masyarakat anu aya disalabakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul Tuh. jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul Bahayaeun pisan teman-teman. karunya nya Kang karunya nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu bari mangpangeret Tong ngarah ka puji. Gitu. urang pelakan lam toroguk ieu Kang lam taragung tapi Kang eta loba nu pararaeh lam taragung je teuing tah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan Untuk kasehatan kai heueuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul jauh ka kota mah. jauh ka kota keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang aniaya ka sasama barinya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari uduh daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka Nu Maha Agung Ulah petot eling. heh heeh anu Maha Agung teh naon ari maneh Nyahoeun. Nu Maha Agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga aya sahana nya eta pangeran pangeran urang teh saha aloh kakasihna urang mana teh itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina eta teh heeh jadi aloh kakasihna nya Kang nya osok tuang tara datu lapareun akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang osok ngaleueut tara da teu hanaangeun Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem tara da teu tunduheun akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi nah kumaha kitu pecakane maneh ayeuna nya ke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh nya bakara gerag karena batu jadi pupus
tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus. Horna dunya teh dicekel ku Allah. Dicekel. Sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang. Beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge. Ulah disarwakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu kaharti mun satiap-tiap dicekel mun aya leungeunnan. Aib Allah aya leungeunnan. Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun. Nya. Nu kumaha leungeun Allah? Eta nu dipake ku maneh. Pakai ngahuap teh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh nu saha kitu? Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah, kagungan Allah. Pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna. Hor. Lain dari tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna Lain. tapi Ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasana. oh kitu nya Kang. Ngarti teu? Heeh, saeutik. Ayam yang Cingpo. Kang, Ieu. ari Allah teh sabaraha hiji? Apaan dina katerangan ditetelakeun Ahad? Oh, nya apaan hiji cenah? Eueuh dua eueuh tilu. Ngan sahiji-hijina. Ngan sahiji-hijina. Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha? Kudu nu iya. Kudu nu yakin. Eta. Kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat, da manfaat. Nu matak perlu ibadah. Oh, nya Kang. Nah, teh naon urang bangsa buta ngaji kitu? Ih, teu naon. Kudu malahan mah supaya jelema eraeun. Piraku cenah mun ai buta balener ai jelema saralah. Badia ya Mang I. Abeh eraeun. Nya. Oh, buta teh naon? Urang jelema goreng pacut. Ih, kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup. Oh, nya Kang. Aya keneh tanyakeun. Naon? Kang, Naon? ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan. Tong nanaon nahlilan nu paeh. Hari-harinya. Teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi uruseun urang. Nu paeh mah Lain urusan urang tapi uruseun urang. tong ditahlilan. Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil. Hor. Nah jadi liur. Cing. Apa maneh nu sok parasea wae jelema Henteu. nu lalieur Gini. mode maneh. Heeh, Kang. Ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener? Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tentrem. Hor. Jadi tong nahlilan nu paeh. Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganu harti teu bertuhan. Ayo. Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh. Ngadoa kumaha? Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Ka saha ngadoa teh? Ka pangeran. Eta doa dikasahakeun. Ka nu paeh. Dan nu paeh mah moal narima doa. Dan nu paeh mah pan kumaha urang. Ka pangeran atuh doa. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha? Geura sok ngadoa deui. Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha ngajawabna?
entong borok dina iman Islamna dina henteu na ge danu aing dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh eunteng na akhirat eunteng na akhirat dunya teh eunteng na akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya kumaneh ngeunteung gerapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu gerapek katempona leungeun katuhu jadi kenca heueuh nya Kang tah nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin nya ya eta soal nu tahlil tadi soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doa na oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samut kitu pangartianana ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok ieu tuh doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh kumaha hayang karasa nya pek ngadoa na balikeun penting na ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun cilaka salahkeun sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro meureun cukang irung maneh aya nu nakol nya jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we sing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo gurunya ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat ngarti nya karek kapikir eta Kep atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh eureuna agama datang ti baheula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema tuh nu matak pangna agama dikajelemakeun sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato mata nah jahat jelema leuwih ti sato leuwih jelema mah leuwih ti sato nya kumaha margina pecakan we gerapek doma maling sampe daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya pagerna dikakat nya kadang-kadang pagerna dikakat geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan acan tapi jelema mah aya nah ieu dicontoh ka eta jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna asyik si akang bisa euy dakwah euy nya hebat euy boga lanceuk nya aing duh aya kemajuan teh aya kemajuan Kang aya keneh tanyakeun naon boga udud teu ih si kasebelan sok jero
meni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat. Murang pisan. Arinya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh. Ulah katipu. Da kadenge. Kang, Ye. tuluykeun sok ah. Ye. Keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung. Ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener. Di mana-mana eling dinya aya gitu. Heh? Oh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh saperti resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Oh, kitu. Gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona ye, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeusup. Entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hade-na. Masina gapleh teh kareta. Pan haram main teh. Main haram so teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah. Bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon. Contona kumaha? Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman tek-tek bengek cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh. Jeung di poe akhir segala pan. Tuh. Wa jeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge. Dah, supaya eling urang kana rukun iman. Ulah dipopohokeun. Tuluy pigawe catet dina ati sanur pai. Anu bari gitu. Gitu i. Gubrag balak genep tanya rukun. Gubrag balak genep nyaeta rukun iman. Gubrag balak 5. Gubrag balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5. Hiji-hijina rukun Islam hiji panganten lalaki liwat. Maya jiji kana rungkun kawin. Sorry meni poho. Ai rukun Islam teh aya 5 hiji ketuhanan nu Maha Esa. Pancasila eta mah. Poho rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana. Ayo. Nya. Gubrag teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ning aci. Hiji, aci ning seuneu. 2, Aci ning angin. 3, Aci ning cai. 4, Aci ning bumi. ari cahayana ge aya 4. hiji Beureum koneng bodas sideung. ari nafsuna Nafsuna ge aya 4. naon Amarah loa masyawiyah jeung muat maina. ya eta nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al. ari dat eta wujud ari sifat Eta rupa ari af'al pagawean. ari asma Eta ngaran. nah cing inget tah lamun gubrag balak 4 teh Lain balak 4 anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate Ngoboran. ku gapleh. gubrag teh balak 3 naon dah Balak 3 nyaeta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener. Kudu saluyu. Gubrag teh balak 2 naon dah Balak 2 nyaeta cing inget geura pilih mana hade mana goreng.
sabab ya di dunia kedua apa pasangan kulon wetan kidu kaler burang penting odong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki. Aduh. Nah gubrak teh balak hiji naon Eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji. gubrak teh balak kosong Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui. nah gubrak teh balak kutak Dek dihakan digoreng ku aing. Balakotak mah i. tah kitu i cing inget teh i nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang Taat teh ya. naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna Lain eta Kang, osok aya nu mengpar tina hukum aparatur negara, eta mah lain pamarentah tapi oknumna Oh. oknumna. nya Oh, jadi oknum nu kitu teh nya Kang. nya Contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalasuluh pan nepi ka diburak-barik pan dibawa ka desa di Teungelan bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun 2 poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo ai kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rakyat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum Penyakit teh teh. anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing hati-hati Yang untung tina enteng. aya untung tina enteng nu matak dina lebah dieu kade ulah boga rasa mukahaan anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu urang ngontrol ieu leuweung adik mangga sapraptane punia nyatana Raden Bima sampun dumugi ka sisi alas Kutarungu manguas pada nerakaton manguas pada nerakaton pada sembarangan ampu lagi atenira Nera kita samiapa ada ngalaga manguas pada nerakaton pada tumarangan lagi ada nera dan nera pada ingkang ngalaga ya Siapun Gun tawala abdi awas ulah jauh ti aing lah palalaur ngadi duh Kade akang atuh. mangkani leuweung sanget di duh Balang siangnya kan. itu lutug mun cing araung kukur di sada duh lamun maan bedi angeun euy hei amit-amit ya Bang Sadi Heuleuy sia ulah beuting heuleuy awas dina waktu ayeuna aing dek kami mitian nyatana ngarabutan tangkakai aya nu legok dek disaeur pasir-pasir anu ngarinding itu ku aing didempakeun dek didatarkeun di waktu didatakeun kan saya nama mulih deui we agan beli kumahona Akang kunaon akang? tonyok euy kurang ajar sia Ya akang. tong boro maneh si eyang indung aing si kakang kuy jakangka geus teu mampu ka aing teu sanggup jadi jelema jalur janji aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita
mun aya pamadegan-agan model abdi keur budak kitu ih. Aya geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe dek masyarakat itu ka dieu. Nya. Oh. Naikkeun ieu. Daek sakicuhug cek ajeun aing mah. Gede duitna. Pokona mah asa awewe gede duitna we. Oh, daek ke bogoh aing mah. Ngeret teman. Pangeretan sih mah da. Udah kawan. Mun di Panayagan mah jang ahim. Aduh, ampun aing. Ngerti gaji. Waing dek di babad ialah pringgadiga salah, cebot. Saya sih. Nya waktu ieu mah tuh bilih kidang tanaga mah sama teh ambil 3 kali. Kumaha nyamatna Kang? Nyamatna Mohon. pamumung panyalu gitu. Kirim pikorisiun gitu. Aduh, ampun jeung euy. Are ngawitanana bade iraha teh kan? Ayeuna ku aing di baladah ieu di rabut tangga ka ieu. Iya, babuku, kakangku Jakangga, adikku Dewek Margana, pinten Tansen Semar, aing restu ti sararea. Oge makhluk gede, makhluk leutik anu aya di alas Pringgadiga Sala, anu aya di alas Kutarungu ieu. Minta maaf aing bisa nu kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisa nu ka gilidik ku aing Maaf. satu gede satu leutik hampura ieu tangka kaidek dibabad sabab ieu leuweung hak manusia jangjina pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia waing dek di babad ialah Pringgadiga Sala. Tapi kaki itu eta tanaga Gusti nu Maha Agung. Luh, mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh. Nah, ayeuna lemah. Demi Allah aing mah bareto basa ngarabut tangka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rabut ku dewek porosot teh celana dewek kitu. Aduh, ampun cing gan. Lah payun teuing agan beli aya ma amung, aya maung. Hali. Aduh. Naon Kang? Kunaon? Aduh, punuk aing katinggang. Oh, nah tuh balangah teuing atuh. Hali. Hali ka dia. Oh, nih. Ada pipiluan we. Eta dia tuh. Aing ngadeuketan station aya maung datang ka dieu. Hei. Siapa? Dawala. Abdi. Ayo bantuan regang dah kajakeun. Siap Kang. Kanu ratakeun. Siap. Kayan kai rarung kadang anu legok di saeur pasir-pasir nyatana didempakkeun ieu ku Raden Bima. Nanging satiap-tiap jelema aya nu untung teu kirang-kirang anu rugi. Satu gede satu leutik paburisat anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler. Kajah lalumpatan banteng
nyak itu dugikan noyek lanak lalumpatan dina waktu seta lutung-lutung cing arauk monyet recet suriri cing jerit aya naon Kang tadi buru-buru Ki Adi jalanan kagok naon keur ngahejeun oh cai keun bae ku daun pulus keser bojong kana takala kaye nya gasur Kang Surah nya aduh Kang naon pejit uing nolol sulak sia nah geuning pejit teh hipu coba juga sebulan lain pojit meureun raket Kang naon nah pojit teh meledos buruk meureun nya Kang di jero sebel aya kulit cabean ka dieu dia ai itu naon dulu itu monyet meni recet Ulu itu nepi kangalut itu dulu itu. Itu banteng meninoyek. Surili pating jarelit itu monyet menirece. Itu lana lalumpatan. Itu gajah dibalancir. Aya naon eta dilebak tiga anu manggih kasieun wah mana Kang itu tinggalin naon deui itu satu jiga manggih kasieun aduh Kang buru-buru kontrol kalebak bisi aya neon-neon wah ayo Ieu Raden Walakodara Raden Bima nyata nuju khusuk ngaraputan tanggahay woi bisa ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era. Kumaha deui akang atuh kapikiran. Sanajan bari jeung pupuringkakan bulu punuk ingis kuring sirampan ku kayaan puguh di leuweung ieu. Nya Kang teh tamanya mangi. Ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta netet rajen insya kamala nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapahi wahangan. Permuhunan heula. Permuhunan heula. Guh weh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jampean. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya, di darat Jaya Una, nu calit di Sirah Cai, sang ratu mut putih, bumi mengak banyu mingkem, 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 bet balalager sato di dieu, sato gede, sato leutik, ulah jahil, ulah ganggu, ulah hianat, ulah dengki. Wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh. Beres. Alus da jampeanana teu 3 tahun teu kana Endrin oge doh eta teh bangganya Kang aduh ampun jeung engna kade ulah teuing ieu kai hese-hese teh dirabutna ku aing kai naon tah Kang tah teuing Abasia teuing Albasia cing
alba maneh. Ejen kayak ejen teh. Oh. Iya. Kang kade. Aduh, aing mah. Yang pipilun ieu bujur. Nulutik we atuh nyambut da Kang. Ali. Wai nu kieu teh nyok ku sabelah wai mu. Woi. Eta tanaga nepi ka kitu. Kada Kang Gan. Naon? Naon teh jadi akar teh? Kada tah. Loh, batu ali. Ali gan batu ali naon? Teh batu ali punten. Hei, aduh, kanyir. Naon Kang? Kuuk si juri teh. Berhenti. Hei. Seharusnya cerowokan bola tonggo. Jagoan, oi. Berhenti. Jagoan, euy. Loh, Gan. Naon? Itu aja buta. Mana? Itu. Awas. Kurang ajar Allah, adi tingali itu tangkakai dempak geus aya sahektarna ieu. Jagoan, ya wawa. Kaget koneira kanengali kaget konera ya ningali kingkang samia pada ngalaga kaget kunira kan ningali ingkang samia ngalaga satengah ki ngalas tinggal cala ngalaga satengah ki ngalas tinggal cala denera kingkang samia pada kasrano satengah ki ngalas segede kitu dulu itu minirang lawas anjir. Eta teh huntu pager gitu. Sarigsig meureun. Sarigsig nu kitu teh. Nya we alampana teh. Nu berwes mata nolol. Badul ngeburasot. Wah. Aduh. Ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh. Atawa menyot. Nya. Disangka monyet aing ari aing goreng pahtut menyong. Da cik rasaan aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah dulu. Kebun binatang. Aduh, ampun aing. Saha maneh? Kenawa? Ieu. Saha ngaran maneh? Aku Bima. Hah? Bima. Bima. Ini. Sacenah Kang. Dedengan teh bemo. Duh. Sekaliannya bajai atuh. Heeh. Bemo maneh urang mana sih? Maneh urang mana Bima? Aku saking alas Saptarengga. Wong alas Saptarengga. Ini. Ke. Ari anjeun saha? Hah? Anjeun saha? Bisi maneh teu apa kaula teh detia nyatana kaladur muka Senen udal aing
lamun uing kala dursala wedal aing cuma di ngacir Di akhir namanya wadal di akhir. Munyanya udah cuma di akhir. Udah mah tahun alif. Nya sapar wadal. Juk. Lain muni kicu dulu Browes kicu. Naon ieu? Pangna nyampurkeun ka kaula. uluh ieu jelema can ngarti ieu Ki Adi beloon pisan si IQ-na jongkok melulu. Udah tahu masa depan itu tidak mati. Jangan begitu nih ye. Wah. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong, nih ye. Aduh, tobat teh Gusti nepi ka kitu itu jelema buta. Mik amit ya Bang Sadi. Pangkaning pamajikan aing keur nyiram. Gilanya Kang. Oh, geus 7 tahun. Namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh. Aduh, ampun jengnya. Manya nyiram 7 tahun paling ge 11 tahun. Emangnya ilah tuh Kang deui nyiram. Gila teuing. Macam malin nyiram madu meureun belagu. Aduh, ampun aya. Ing bangar konconggong sagedeung euy. Bangar konconggong sagedeung. Kunaon da kuku kuring mah petot. Roe ku pacul kieu mun aya mah. Mun aya mah ku eta ku parud gitu. Asup anjing aing teh, aya angin. Bima ngaran? Aku Bima. Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu. Hiji. Maneh pangna ieu ngababad alas ku tarungu. Menang tugas-tugas ti saha? Apa menang pancen-pancen ti saha? Jeung idin ti saha? Mana surat tugas maneh ngabukbak ilmu? Hah? Teu enteng leuweung teh. Ieu aing anu berwajib di dieu. Berwajib meureun. Uing anu berkolontong di dieu. Ya beropak. Beropak, berwajib. Beranginang. Kadipaten Ranginang. Nya. Sok. Lebena si Kundi. Nya. Si Cangkir, si Emuk. Iya. Sabenerna aing eueuh tugas ti sasaha ieu maksud aing pribadi. Hah? Maksud aing pribadi. Maksud pribadi. Iya. Dek naon sababna? Kurang ajar pisan. Wani-wani gitu ya. Wani-wani teu tanggung jawab teh ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteui teh ieu. Kurang ajar. Banting kanya hulu nagara Kang cuman teh si jurig deh. Ya kadua melakan. Puguh si laing jurig mah. Heueuh. Keun bae di aku ku aing. Maneh belentuk. Ari ieu nu tukang cacing. Jaetan nu tukang belekok. Deh. Tombak Gusti. Nu gede bledag. Nah, si dia Kang. Anu ieu nu dunungan kuring jelegur. Memang kitu euy. Pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula. Bima ngaran? Hiji. Ai eta saha nu diiket? Ieu pawongan aing. Saha ngaranna? Jawab sia. Admiral. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak, anti batuk. Sedap. Wah, ari eta nu tukang saha? Abdi Iya. upami di percantan mah abdi teh Rano Karno. Radok. Rano Karno tapi kan nyolok godor gitu eta popoean. Oh. Mun atuh sakali-kali mah euy disunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing. Sanu rek nyecepna Ku dewek dicecep ku palu. Tinggang hulus teh kebek. Ya. Aya nyarita sia Kang pikeun wae. Aduh, ampun. Hayo jawab. Bima, ana apa? denge. Keun saacana kaula ngayakeun tinakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa
yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula ngan ulah rek sakali-kali deui ya sagala rupa pasoalan sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu anu hartina kudu bisa maot saacana mati nganjang kapoe pageto geura sawang pika naon akibateunana pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna di dieu urang sing tanggung jawab deh bangeuna sorangan gigi pikir heula bulak-balik ulah dianggap aing belegug ngajentul dianggap tunggul ngajega dianggap arca ngajegir dianggap cani kumaneh ngamok jatah numpuk dianggap nok muning jempes ya ulah cicing sia cicing cacing naon cicing aduh agang bedegong atuh mun carek Mang Jai nya beuteung ditonyok aduh buah sing kayoanya beuteung aing ayo tulikeun ngarti teu pikir heula bolak-balik bisi aya batur nu rugi pikir ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh homo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku kersana Gusti nu kagungan ai mulyana manusia teu diansikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan pake deh kumaha karugianana tempo ku ilaing ke kahareupi kahareupeun nasibna jelema anu aya disalebakeun ieu gunung deh kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul anguran boga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong gewat pelakan ku tatangkalan anu bari mangpang eta di dieu tanggung jawabna urang salaku warga negara teh yang yipak beledug sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding jeung ka gila-gila ading kana teh bina-bina teuing alah heuh jelema kudu diwarak wae ngaling ulah kelanan selain ditraktor itu hukum lain sabar sugan benang ku dipapatahan tar kacuali tar lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga kasarnya kasar mun trek babuk wae nya kangnya aing boga aji semu gunting ditampilkeun sakali wah lumpat manehna naonna lumpat manehna lumpat dek naon dek nyokot bedog dek ngadek aing heeh itu mun urang ngebodor mun nya nya puguh we ripuh ngebodor hareupeun si Bagio tabul heeh aing Bagio teh heeh bagian dah gitu kapikirin teu cing boga polo atuh cing boga polo maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin nu matak cing boga pikiran cing boga pikiran jig balik bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah arinit ai poe minggu teh cenah nancepkeun tangka kai 2 ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna keneng kena oge luluguan anguran kumaneh kumaneh luluguan kumaneh yang mendern di cuara nu kaeraan kabina-bina teuing maneh teh aing ngaruksak daek melak embung teu boga pikiran bloon
boga polo lamun teu boga polo ieu dina irung aing gara tampanan. Tampanan ku aing ku pipiti taplokkeun deui kana bunga sia. Kurang ajar sia gilut jeung aing sok. Seri tonyok beuteung mah teu muradu pojit. Nya. Teu Mang Jai ditonyok lagi. Ayo balik. Moal bisa. Hah? Moal bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hieup manusia kudu bener kudu bager. Hah? Aing dek nanya. Naon? Ai dina agama dibenerkeun jelema jalir janggi. Nyanto. Ai dina agama dibenerkeun jelema sulaya tidak cerita. Henteu. Ai dina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligana. Nya henteu. Lamun henteu ulah pipiliun kana urusan aing. Ieu urusan aing. Urusan anjeun, Ieu hak aing. hak anjeun, urusan anjeun, tapi omat ulah ngarugikeun batur. Lamun urusan anjeun keur anjeun kudu anjeun sorangan. Nyapan aing nu capena. Kapan batur rugi? Aing komo bakal ditegur cenah meureun teu tanggung jawab hirup. Karena ngajaganan di dieu. Balik. Moal bisa. Aing teu hayang jadi jelema jalir janggi. Aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita. Udah pemadegan dewe kitu wah. Nah kumaha Akang teh pamadegan? Dek mah. Nya. Pemadegan nya kitu we cara juragan Bima. Kumaha teh? Baheula Dongrak. dipaksa-paksa. Loh. Kumaha? Nyata kudu awet aing boga pamajikan. Tetak kumaha tah? Teu ya. Wah, pamadegan aing mah. Serahkeun dewe sabab awe loba keneh. Kitu bae namanya. Coba pilihun. Heeh. Macak cukcrek aing boga pamajikan. Aing kan di kapeng kola aja. Oh, untungnya cebuga anak untungnya ayeuna bager pamajikanana. Oh, anu ayeuna mah pamungkas euy. Heeh. Ngabungsuan. Ninung kasih batara aing mah. Aduh, ampun.